Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muallimi ari ieu eta bab adab-adaban guru. Al muallimu ari guru. Dalilut tilmidzi eta pituduh keur murid. Ilama kana perkara yakunu anu bukti bihi eta tetep kana itu mah naon kamaluhu sampurnana itu murid minal ulumi tina pirang-pirang ilmu wal ma'arifi jeung pirang-pirang pengetahuan. Payustarotu atuh disyaratkeun naon ayyakuna yen kabuktian itu guru min zawil ausofi eta tetep ti jalmi anu ngagaduhan pirang-pirang sifat al mahmudati anu terpuji. Li anna ruhatil midi karna yen saestuna ruhna murid dha'ifatun eta anu masih kene lemah. Bin nisbati ku nganisbatkeun ila ruhihi kana ruhna itu guru. Faida tasofa atu di mana-mana kasipatan saha al muallimu guru bi ausofil kamali kasipatan ku pirang-pirang sifat kasampurnaan kana tah bukti saha atilmidu pirang-pirang saha atilmidu murid al muwafiqu anu ngukuntit nuturkeun kadzalika eta nyakitu deui bakal kasipatan ku pirang-pirang sifat anu sampurna. Faidhan atu dina mangsaning kitu labuda misti ayyakuna yen kabuktian itu guru takian eta anu takwa eta jalmi anu takwa mutawadian tur anu tawadu layyinal janibi tur anu lemah lembut litamila karna supaya condong leuleuy naon al qulubu pirang-pirang hate na murid ilaihi ka itu guru patastafidu tuluy ngalapaedah itu murid minhu ti itu guru. Wa yakuna jeung yen kabuktian itu guru haliman eta anu sabar wakuron jeung anu tenang santai liak tadia karena supaya turut itu murid bihi ka itu guru. Wa yakuna jeung yen kabuktian itu guru dza rahmatin eta anu ngabogaan kasih sayang litalamidi ka pirang-pirang murid syafiqon tur anu bageuran alaihim ka itu pirang-pirang murid li ta'zima karna supaya agung naon rugbatuhum karesepna itu pirang-pirang murid bima dina perkara yulqi anu nepikeun itu guru hi kana itu ma ilaihim ka itu pirang-pirang murid. Wa yunasiha jeung yen nganasehatan itu guru hum ka itu pirang-pirang murid. Wayurdia jeung yen ngajarkeun itu guru hum ka itu pirang-pirang murid payah sunu sehingga alus naon tak dibuhum adabna itu pirang-pirang murid. Wa la yukallifa
jeung yen ulah ngabebankeun ulah naklip itu guru hum ka pirang-pirang murid minal ma'ani tina buktina pirang-pirang materi makana perkara taksuru anu teu mampu itu murid anhu tina itu ma taksuru anu teu mampu anhu tina itu ma naon idrokatuhum pirang-pirang pangartina itu pirang-pirang murid